Nah ini orang teraskeun karena anu ditulis sajajar. Anu ditulis sajajar teh aya panolong, paneleng, pamingkal, pangwisad, pamaeh vokal ya. Ditulis sajajar berarti ditulisna sajajar sareng huruf konsonan. Aya panolong. Panolong teh berarti huruf O. Hurufna sapertos jet alit teras palidieuna aya stripan di payuna. Ieu fungsina ngarobah vokal A jadi huruf O. Contona tina kecap Ka saupami ditulis di payuna aya huruf O, ieu berarti dibaca Ko. Ya, tadina ieu huruf K aya rarangken O, ieuna dirobah jadi huruf O. Lajeng aya paneleng. Paneleng oh berarti huruf E rarangken E curek. Rarangken E curek bentukna hampir sami sareng huruf O. Bentena masih huruf jet alit. Ieu mah stripna di pengkerna. Ya, sapertos kieu tah. Kirang jelas. Nah, titik-titik janten jet heula nembe konsonan. Fungsina ngarobah huruf vokal O jadi E. Contoh tina kecap Ka saupami disimpen rarangken E di pengkerna, ieu dibaca janten Ke. Nah tadina tina huruf K jadi Ke. Pamingkal. Huruf pamingkal ieu sami ditulis sajajar, ieu anggap konsonan. Bentukna sapertos kieu. Nah, ieu nambihan nyisipkeun huruf ya di tengah-tengah khususon. Contona sya. Huruf sa tamihan pamingkal set. Nah gitu bentukna. Ieu jadi sya. Teras pangwisad bentukna sapertos tanda kutip. Ieu fungsina nambihan ditungtung huruf H. Contona tina huruf K ditambahan pangwisad di dieu, ieu berarti dibaca janten Kah. Lajeng rarangken anu ditulis sajajar nu salajengna nyaeta pamaeh vokal nu tadi dibahas di luhur ya. Ieu cara nulisna pamaeh vokal berarti fungsina maehan sakur huruf vokal. Nu namina dipaehan berarti ngaleungit, musnah, hilang. Ya. Contona hoyong kecap rok. Berarti tina huruf ra. Ra ieu robah heula jadi huruf O, simpen rarangken O di payuna. Tambihan huruf K, ieu jadikan roka. Kumaha carana hoyong ngirangkeun huruf vokal ieu dipaehan, simpen pamaeh vokal di payuna. Jadi dibaca rok. Ya, gampil pisan? Gampil. Contona anu kana kecap. Panolong. Contona kecap moro. Berarti tina kecap ma jeung ra. Mara. Hoyong jadi moro
berarti kedah dirobah simpen rarangken o di dieu. Ieu bakal berubah jadi huruf o, dibaca moro. Lajeng ayeuna supados tiasa katingali bentena kecap mere. Rarangkena sami tadi, mere tina kecap ma jeung ra, cuman posisina nu beda. Upami o di dieu di payuna, upami mere simpen di pengkerna di dieu e na. Ya, serupa tapi tak sama. Ieu mah dibaca mere. Ya, hartos? Hartos gampil pisan. Ayeuna pamingkal. Pamingkal mah khususon kangge nambahan nyisipkeun huruf y di tengah-tengah. Contona kecap tri. Tong waka trinya. Syahadat. Contohnya kecap syahadat. Berarti tina huruf sa 77 dipencit sya teh tambihan di dieuna pangwisad sya ha da syahadata. Kumaha carana sangkan si huruf a ieu musnah, simpen rarangken pamaeh vokal di luhur di gigirna jadi syahadat. Lajengkeun pangwisad, contona sawah, sa wa tambah ha, sawah. Gampil. Tadi pamaeh vokal atos ya. Ayeuna urang lajengkeun kana rarangken anu ditulis di handap. Namina di handap berarti dihandapkeun huruf konsonan. Aya panyuku, panyiku, panyakra. Panyiku anggap wae ieu titik-titik ieu teh huruf konsonan. Bentukna sapertos huruf i, namun posisina ya di handap. Sapertos angka 7. Fungsina ngarobah huruf vokal a jadi u. Ayeuna panyiku titik-titik set set set. Nah ieu mah pikeun nyisipkeun huruf la di tengah-tengah tawa l di tengah-tengah ieu khususon sami sareng tadi pamingkal. Terus aya panyakra sami ieu khususon oge. Nah ku ibu mah ieu disebatna r sendok lantaran hurufna ciga bentuk sendok. Ieu khususon nyisipkeun huruf ra di tengah-tengah. Ya, nah nu ditulis di handap aya 3, aya panyuku, panyiku jeung panyakra. Contona panyuku. Contona tina kecap buku. Berarti tina ba sareng ka. Kumaha carana si huruf baka ieu huruf a ieu hoyong jadi huruf u. Simpen rarangken u na di handap. Angka 7 na simpen di handap. Otomatis huruf a ieu bakal berubah menjadi huruf u. Jadi dibaca buku. Lajeng ayeuna kana panyiku. Panyiku khususon nyisipkeun huruf la di tengah-tengah. Dina bahasa Sunda eueuh pisan kosa kecapna. Aya jeleng, gajleng, plos ya. Contohna kecap plos. Berarti tina pa di dieu si huruf L na ditarik dibacana kana P plos. Berarti ngangge rarangken panyiku. Simpen di handap rarangken panyikuna. Ieu otomatis jadi kecap pla.
Kumaha carana si huruf A ieu robih jadi O lantaran nu dipikehoyong teh huruf O plus sanes plus. Simpen rarangken O di dieu di payun. Oke, si huruf A ieu bakal berubah menjadi plo. Oh, plo. Ayeuna tinggal tambahan S. Kade hilap dipencit. Ieu dibaca jadi plosa. Kahoyongna plos simpen pamai vokal di palih dieu. Jadi dibacana plos. Gampil pisan, gampil asal hidup keyeung tangtos bakal hafal. Anu katilu, anu pamungkas nyaeta panyakra. Nah, ieu khususon nambihan rarangken ra di tengah-tengah. Contona kecap Sri, Andri, ya, Tri, eta khususon tina rarangken panyakra. Contona Sri, kumaha Sri? Berarti Sri teh tina kecap tina huruf Sa 77 tambihan dihandap panyakra. Ieu dibaca jadi Sra. Ya, lantaran tadi disisipkeun huruf Ra. Sra. Tulis heula dihandap Sra. Kumaha carana si Sra ieu hoyong robah jadi Sri? Tinggal tambihan. Pikeun ngarobah huruf vokal A jadi I, simpen wuwuhkeun di dieu rarangken I. I si huruf A ieu bakal robah jadi I, Sri. Andri berarti tina huruf vokal A, na, ena berarti kan ti ieu anak. Hoyong jadi an, simpen pamai vokal di dieu. Anda. Hoyong jadi Andri, simpen panyakra, ieu jadi Andra. Hoyong jadi Andri, simpen rarangken I di luhur. Si huruf A ieu bakal robih jadi I. Andri. Tuh kan, gampil pisan. Nah, cobi ayeuna mah hidup nulis nami sewang-sewangan ngagunakeun aksara Sunda anu tos diajarkeun tadi. Insyaallah tangtos hidup bakal tiasa. Ya, mangga wilujeng nyobian. Wassalamualaikum.